Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut karena kitab Sapinah halaman 40. Paslun ari ieu hiji pasal an-najasatu ari pirang-pirang najis. Salasun eta aya 3. Kabagi kana 3 bagian. Mugoladotun hiji aya najis mugoladoh, wa mukhafafatun jeung kaduana aya najis mukhafafah, wa mutawasitotun jeung katiluna aya najis mutawasitoh. Mugoladoh teh najis anu berat, mukhafafah najis anu ringan, mutawasitoh najis anu pertengahan sedang. Al mugoladu ari najis mugoladoh najasatul kalbi eta najis anjing, wal khinziri jeung bagong, wa purui ahadihima jeung salah sahijina anak anjing jeung bagong. Jadi di mana-mana anjing baseuh urang garing paantel kulit anjing jeung urang eta najis mugoladoh, atawa air liur anjing atawa letakan anjing. Lamun garing jeung garing teu najis, kulit anjing garing urang garing paantel teu najis, tapi lamun salah sahijina baseuh najis gitu. Najis mugoladoh. Cara ngabersihkeun engke aya di hareup. Wa mukhafafatu jeung ari najis mukhafafah, najis anu ringan. Baulu sobiyi eta ompolna budak gitu. Ompolna budak alladzi anu budak lam yatam anu can baram dahar ieu budak goiro labani salianti air susu ibu. Walam yablig jeung can tepi umurna ieu budak al hawalaini kana 2 tahun. Tah ieu najis mukhafafah, najis anu ringan. Cikihna budak anu can barang dahar selain ti susu ibu jeung can tepi umurna kana 2 tahun. Ngaranna ieu najis mukhafafah. Wa mutawasitotu jeung ari najis mutawasitoh sairun najasati eta sakakarina pirang-pirang najis. Jadi najis mutawasitoh mah selain teu najis mugoladoh jeung najis mukhafafah eta sakabeh najis diarana najis mutawasitoh. Lanjut halaman 44. Paslun ari hiji pasal al mugoladotu ari najis mugoladoh. Tathuru eta bisa jadi suci ieu najis mugoladoh bisa igosalatin ku 7 pirang-pirang kumbahan. Ba'da izalati ainiha dina sabada ngaleungitkeun aena rupana ieu najis mugoladoh. Idahun ari salah sahijina anu 7 kumbahan teh biturobin eta ku make taneuh. Jadi beramiti bersihkeun heula rupana eta najis mugoladoh geus dibersihkeun kumbah ku 7 kali kumbahan, salah sahijina anu 7 teh make taneuh. Taneuhna anu suci. Nek kumbahan anu kadua atau anu katilu make taneuh. Wa mukhafafatu jeung ari najis mukhafafah tathuru eta bisa jadi suci ieu najis mukhafafah birosyil mai ku ngaberjalankeunana cai alaiha kana eta najis mukhafafah. Magolabati sarta ngalindihna ieu cai wa izalati ainiha jeung ngaleungitkeun ieu cai kana aina najis mukhafafah nepi ka bersih gitu. Kucurkeun ku cai. Ngabersihkeun najis mukhafafah mah. Nyaeta najis anu cikihna budak anu masih nyusu teh anu tadi. Wa mutawasitotu jeung ari najis mutawasitoh tan qasimu eta narima kabagi ieu najis mutawasitoh ala kismaini kana 2 bagian. Ainiyatin tegasna kahiji aya najis mutawasitoh ainiyah wa hukmiyatin jeung kaduana aya najis mutawasitoh hukmiyah. Al ainiyatu ari najis mutawasitoh ainiyah allati eta najis laha anu eta tetep di itu lati launun ali rupa warihun jeung angse wa ta'mun jeung rasa. Jadi najis mutawasitoh ainiyah mah nyata najis anu aya rupa, aya angse, aya rasa. Pala budak maka teu meunang henteu min izalati launiha. Pala budak maka teu meunang henteu dina ngabersihkeun atenya min izalati launiha tina ngaleungitkeun rupana ieu najis ainiyah, warihiha jeung rupana ieu najis ainiyah, wa ta'muha jeung angsena jeung rasana ieu najis ainiyah. Wal hukmiyatu jeung ari najis mutawasitoh hukmiyah allati eta najis lalaunun anu teu aya rupa walarihun jeung teu aya angse wala ta'mun jeung teu aya rasa. Yakpi nyukupkeun ka anjeun naon jariul mai ngaberjalankeunana cai alaiha kana ieu najis mutawasitoh hukmiyah. Cukup pengucurkeun cai cenah. Paslun ari hiji pasal aqalul haidi ari pangsetik-setikna zaman sucian wallahu alam bisawab.